wala maya dinupus lamun teu aya pirang-pirang nafsu nu di lapangan aya syahwat tuha teu syahwatna itu tinupus wa ada tuha jeung adatna itu nupus Pama lupa Tuhan yang dikarsa kudu nupus. Sasabi hati sarupakeun bil mayadin kana pihak lapangan. Anu sarupakeun karesep nafsu teh pikayan nafsu teh keur ibarat lapangan lengkap sarupakeun ngadukura. Teh mawadimu murtak diopeli tedesna piang-piang tempat lompat ngadu kuda. Pirang-pirang tempat yang dipakai lapangan ngadu kuda, tetap cara milihan lapangan keur tapi milihan ayeuna bergak lapangan. Dibagi jam hijauan ini pada muterna pikulin saban-saban itu. Ibnu Athaillah sasauran mapatan santrina. Santri Ibnu Athaillah diukur ku kolot umur, diukur ku lilama santren, diukur bisa maca kana kitab, diukur ku maju usaha. Tapi santri Ibnu Athaillah mah ukuranana teh jaman aya hayang nepi kalo, socanna ningali hayang nepi kalo, cepilna nguping kana sora hayang nepi kalo, petana ngasan kana rasa hayang nepi kalo. Hayang nepi we kalot. Di mana teu kapoe jalan tepi kalot tina socan ningali kana rupa nanyakeun ka ranceuk. Ka adi ka tatangga ka barayan. Malah mun wani mah kajengan nanyakeun. Nangge nanyakeun kajengan ka apa? Mun hayang nanyakeun kajengan mah ku hayang ditanya ku ajengan. Tuh usum tandur matana lektor. Mamang geus tandur muncan. Jadi makin matona lektor hayang naon make hayang dituduhkeun Yahudi Allah gitu. Tina sotan ningali kana rupa tah aya hayang takkan kajengan teu bisa nuduhkeun teh geuwat katanya ka batur bisi aya masyarakat hayang dituduhkeun Yahudi Allah tina sotan ningali kana rupa. Sabab lamun ngajawabna wallahu a'lam. Ceuk kajengan wallahu a'lam eta mah ajengan wallahu a'lam. Bisa nyebutkan ke orang ajaran walau alam dan ngajarna walau alam. Tuduhkeun, anu ka tinggal di teh montok dina pare sok hejah montok pare. Koneng dina pare amis dina gula, tuduhkeun gula amis gula teh teu bisa nyieun amis. Amis teu bisa nyieun gula. Kalau ngareumeuh gula jeung kalau ngamiskeun kana gula bisa, kalau ngamiskeun kana gula bisa. Timbul asmaya pege dat nu bisa ngamiskeun kana gula. Mun ditanya cek alasan ngamiskeun kana gula lain atawa lain, ceuk urang teh mohon Gusti nu ngamiskeun kana gula itu hati. Allah ditanya ke dirinya seperti itu nemalanana datang ka kubur ditanya ku munggajeuna kieu man rabbuka. Bakal bisa ngajawab. Kalau huruf tidak baretona itu dirinya ge ngajawab Allah menguruskan suatu bisa ningali. Alon menguruskan cepil bisa mungkin. Alon menguruskan panangan bisa tepat. Jadi bisa tepat panangan teh lain abdi nu bisa nyieun, tapi abdi ku alon di bisa seunyeun. Tah eta teh maya dinupus lapangan nafsu rupa, sora, rasa, tangga kalau tungkul kana anut, mun kakeja katuh usum rame. Jakarta rame. Bandung ge bese rame, Tasik ge rame, Ciranca ge rame poe ahan mah. Kakidul karamean teh wah kalapa genep jeung lautan. Kulon ka wetan penuh ku karamean. Ku Allah dijadikeun orang parowaina karo. Resepna teh eta teh maya dinupus. Nafsu teh eta didinya caricingna teh saperti lapangan lega lapanganana. Kulon wetan ka dieu. Syahwat teh syahwatna si nafsu ngantengna hayang si nafsu. Nafsu datna nafsu antun kiro bila sifatna nafsu layari kubila page nafsu dan bi
nafsu teh datna nafsu teh nyaon dia lo nafsu mah sifatna nafsu layan dipubira pada nafsu parudan mi lalacu sifatna nafsu mah kitu teu nyaho dia lo karesep masih nafsu itu mata di mujahadan tah mujahadan yang ka Allah teh atuh kudu merangan kana karesep resep kana rupa resep kana sora resep kana rasa mun cicingna rupa na sora jeung rasa eta karesep dinya poho enak ka Allahna padahal Allah nyieun rupa sora jeung rasa teh urangna sinapina tina karesep ka mana ka Allah nyieun resep wa adat wa jeung adat nafsu adat nafsu resep kana rupa sora jeung rasa pamarupa tuha jeung alam pikar resep eta nafsu nu disarupakeun bil mayadin kana lapangan anu sarupakeun di lapangan kulon wetan kali jeung Tasik Bandung Jakarta wah di mana-mana ge karesep di lemah rupa-rupa mata Persib mah jeung ngaji Persib di Bandung kemana ya Persib jeung ngaji eureun ngaji mah lah Persib bener tadi ngaji mesti bareto cenah ari Persib mah kakara anya entah jadi jalan manyat aya mah wadi umur tak kieu heuli tegasna tempat lumpatna ayeuna kuda nu diadukeun wah lapangan anu lompat kuda sadaekna dijamin jawalannya pada muterna pipuli saban-saban muterna kuda di lapangan pakai ngadu kuda muterna aya nafsu so kulon wetan ka jeung kilu pinu ku karesep pakama anal kuyul maka seperti saja yang perang kuda eta tajulu muter si kuyul diri ibarat kuda muntir teh fil mayadin di lapangan tadi tita kuno bogana di mana ngadu kuda tesnya lompat kuda di lapangan muter saha anu sangupang geuna datang eta nu meunang teu inget kemana-mana tukang ngadu kuda hayang meunang we ngadu kudana teh teu inget kemana-mana lompat tadi di lapangan urang oge berkilat bertingkat berpangkat lapangan nafsu urang mata jama-jama nu setir ku nafsu tukang dagang tukang tani tukang buruh ingetna teh berkilat teh bertingkat teh berpangkat teh tah teu inget ka Allah ari dituluykeun saeutik deui nu hayang nepi ka Allah mah ieu teh untung di sawah di kebon di pasar di pasir Allah nu nguntungkeunana da Allah nu ngawujudkeunana lamun urang ayeuna boga akal lantaran ku Allah jadi untung jeung rugi teh walau mun aya untung atuh kudu nepi ka Allah aya rugi nepi ka Allah mata atoka asadaka birohu pamata mana akad asadaka tohu ayeuna teu dibere untung dagang jeung tani ieu teh lain ladang gawe urang ditanji kodim diajali alam nasiskeun kuring teh dibere untung tina dagang can aya urangna teh can bisa dagang teh tapi Allah geus nasibkeun teh dibere untung tina dagang ayeuna datang ka dunya ku diuntungkeun itu teh bageur Allah mere untung ditanji kodim disurat keur urang teh teh beurang kuring ngan alamat teh dibere untung digawekeun alamat teh dibagjakeun dibere nyaho ka Allah alamat teh dibere nyaho ka Allah didaekeun hadir kana pangaosan jadi alamat nu dibere ngarti teh hadir kana pangaosan alamat nu teu dibere ngarti nyaho di Allah mah teu hadir kana pangaosan jadi atuh mun jalma geus aya data-datana moal dibere nyaho ka Allah ceuri da alamat moal bagian mu teu terang di Allah alamat nu dibagjakeun mah ku Allah dibere nyaho di Allah anu ngawujudkeun urang teh diurus ku Allah tah jalan pikir sepeun cek Allah nyaho di aing ka masjid ka madrasah dibisakeun urang hadir ka masjid ka madrasah Allah nu ngabisakeun lain kuring nu bisa di mana geus rasa ku Allah diburu kana ku Allah
dibere terang ku Allah. Alhamdulillah sanajan kana pangaosan can ka hati ge terus we ngaji tong eureun-eureun da Allah can mere ngasih. Arek dibere cek anu tengkel tungtu umur. Kayang unggal hadir kana pangaosan ngan teu ka hati keun bae teu ka hati oge sok. Arek eleh aya teu ka hati, rek eleh aya kayang. Ari geus aya nama aya cileuk-cileuk asal deukeut jeung tah eta ilmu ti Allah rasa deukeut aya sabab gawe Allah ngawaskeun kana soca. Eta teh boga gawe teh moal jauh tina rencana mata sapar awal sapar tani sapar awal lempang muka hiji nepi ka ukil mubin pinuh ku Allah ku sifat Allah. Mangka urang kaasupkeun eta makhluk Allah muka ditasarruf karaos dibisakeun ngalakonan salat. Tapi salatna can bener, hatena masih disawah kene can bener salat sanajan rengkasna geus asa ieu teh ngalakonan parentahan tapi can eling ka Allah ku Allah dibisakeunana ge tong waka ayeuna pak dada yang kuring tukang baca malor asa dan geuning hatena disawah wae. Jadi kana beuki rasa hina terhadap ayeuna sabab rasa disaksi ku Allah bahwa kuring teh teu nyaho di Allah keur salat komo di luar salat mah. Tah ngadu kuda ge lumpat di lapangan teu aya eureunna. Kadali katanya kitu asumusu ari nafsu ari pirang nafsu tah saperti kitu nafsu oge lempatna dina rupa dina sana rasa. Takulu tajulu anu masuk isi nafsu asup sia teteh dina eta kahayang rupa sora dirasa. Malah sakapun waktu mampu balas hayang nyumpuran kahayang pokok parentahan batu rumah mana sholat zakat puasanya parentahan Allah dan parentahan kuning itu nau wa mustahad tariatiha jeung lebih kaya betul nafsu jeung anu lebih kaya biasa nafsu ta urang nyumpuran kana sakumaha kaya nafsu wa nafsu mudrikatun ai nafsu mah mangikeun wa aksu alatun lil idrok wa mana yatina lawala hadihi syahwatu lamun eueuh jeung pirang-pirang kahayang ala kita wudu anu asup di hadiah itu latina eta kahayang teh non nafsu anu asup nyata kahayang teh si nafsu hayang untungnya dagang gentani di mana untung dagang gentani bisa mudah berkilat bertingkat berpangkat. Tak nafsu mah udah ganana kaberilah. Mungkin mana Allah kan diberi iman mungkin anu sampurna. Mangka toharo anisir kain dibersihkan dengan dua kemusyrikan. Hiji musrik kopi kalau musrik jadi musrik kopi musrik anu samar kekanyawan kuatur soca teh awas soca nukuri kumaci kuri ningalina sepil nukuri kumaci kuri mukmina aya nu ngabogaan sama jeung basor dianti Allah mana tali kuring cenah teh kana musrik jadi manepak nempak dada kuring nu bisa nyeun hade teh batur masal seperti kuring nyeun masjid nyeun taneuhna meuli nepi ka ieu digawena sorangan we kita jeung masjid beunang sorangan sok we ayeuna sarolat mah di desa area teu boga hitungan isukan masjid teh bakal dipake tumpakan lamun beunang saarea mah cenah meulina kuring teh beulak imah hayang supaya langsung kuring sorangan numpakan masjid beunang kuring aya imanan eueuh imanan teh sodaqoh mah eta 100 ku Allah dibisakeun sodaqoh Allah membisakeun ati sodaqoh bicara supera pertama jeung masjid sabileung ka masjid atuh beunang kuring sorangan sabab eueuh imanan ampun eleh kun sodaqoh bicara terus
daerah. Kalau pihak nafsu tanu asup di lapangan sesi nafsuna. Minta asup pihak kusaba bersab naik kusina kusaba bersab naik kusina. Mata koko saya ini. Manyata lempang aja mulai lempang lamun gaya lapangan nafsu. Jadi urang sayur mulai lempang teh dina lapangan nafsu, maka dina montok pare, dina koning pare, dina gula amis lempang. Sing lebih kan ngamiskeun gula, lebih kan ngasinkeun gula, ngarakeun kana cabe, lebih kan ngawujudkeun we. Mungku Allah Ta'ala ditepikeun ayeuna kan ngawujudkeun leungit tina barang anu diwujudkeunana. Allah penuh ayat yang mungkul. Itu iman yakin iman lain. Bisa makompana kamil iman sampura iman teh di mana tepikeun makompana, di mana tepikeun makompana, di mana itu masuk pada suatu kolbi, leungitna. Sabab ningali ka makhluk kabeh itu nu ngurusna. Ari teu ka makompana mah ari teu ngurus Allah mungkul wujud makhluk meueuh dua ingatan hiji ka Allah wujud ka hiji makhluk itu teu ka makom pokok ainul yakin imana. Takkan tun aya satingkat ka itu hakul yakin. Allah nu merena iman ainul yakin teh. Kasah ari dikeuna ka ahli Allah dibikeuna. Terjadi ahli Allah mah teribere iman ainul yakin jeung hakul yakin. Sakurang Allahumma tawil umurna berutus kemanyakeun kamu abdi aya nepi ka diwaris ku Allah Ta'ala ilmu yakin ainul yakin jeung hakul yakin. Wallahu a'lam.